Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadaya salawasna aya dina penang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hidup ayeuna parantos aya di kelas 8. Ari kelas 8 teh kelas anu tingkat pangluhurna di MTS. Kelas 8 teh diibaratkeun siswa anu tos ngagaduhan tingkat kedewasaan, tingkat kedisiplinan, tingkat kecerdasan paling luhur di antara tingkat-tingkat nu sanesna. Sanaos ayeuna pembelajaranna ngalangkungan media online, ngalangkungan video, ngalangkungan grup WA, tapi insyaallah henteu ngirangan kana ilmu nu ku hideup bakal dicangking ka payeuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanggo materi basa Sunda nu kahiji kelas 8 urang bakal sasarengan diajar ngeunaan biantara. Biantara. Aya nu terang biantara. Ari biantara teh basa Sunda. Basa Indonesia nama disebut pidato. Naon nu ngabedakeun biantara sareng pidato? Secara umum nu ngabedakeunna ngan hiji, ari biantara mah ku basa Sunda, ari pidato mah ku basa Indonesia. Sering ngadawukeun biantara, sering dina upacara aya biantara. Amanat pembina upacara eta kalebet biantara. Dina acara-acara khusus, dina acara perpisahan paturai tineung, dina acara pernikahan, dina acara muludan, biantara ti pupuhu panitia, dina acara rajaban, atanapi dina acara-acara formal sanesna, biantara sering digunakeun. Ngan biasana di urang dina acara-acara anu formal biantara teh ngagunakeun basa Indonesia. Tapi sanaos kitu aya oge biantara nu ngagunakeun basa Sunda sering keneh. Aya keneh sapertos contona dina nyerahkeun panganten. Waktu sidep ningali aya nu hajat nikahan, pasti aya anu nyerahkeun panganten istri ka panganten pameget. Wawakina piorang kapayun nyepengan mik nyarios. Eta disebutna biantara. Nampi panganten aya wawaki ti calon panganten istri naik ka panggung nyarios, eta biantara. Jantan intina biantara teh nyaeta intina mah pidato. Biantara aya biantara nu sifatna umum, aya oge biantara nu sifatna khusus. Nu kumaha nu biantara nu sifatna umum? Biantara nu sifatna umum mah nyaeta biantara nu eusina materina ngagambarkeun hal-hal anu umum. Ngagambarkeun hal-hal anu umum, misalna paturai tineung atawa perpisahan, pernikahan, atanapi biantara kepala desa ngajelaskeun masalah irigasi, masalah posyandu, masalah kemasyarakatan, masalah corona, eta hal-hal anu umum. Biasana aya dina biantara. Tapi aya oge biantara-biantara nu sifatna khusus. Contoh khutbah, ceramah, ieu khusus. Materi nu dibahas dina khutbah atanapi ceramah pasti eusina ngeunaan ajaran agama. Pasti ngeunaan ajaran agama. Ceramah ustad di masjid ngabahas ngeunaan wudu, ngabahas ngeunaan rukun salat, ngabahas ngeunaan puasa, ngabahas ngeunaan zakat. Moal leupas tina eta. Dina khutbah utamana deui dina khutbah pasti ngabahas ajaran agama, kataatan ka Allah, taat ka Rasul, zakat, haji, sareng masalah-masalah sanesna nu aya pakaitna sareng agama. Moal aya dina khutbah Idul Fitri khotibna naik ka luhur panggung. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina danget ayeuna sim kuring bade khutbah ngeunaan mangpaat posyandu. Moal mungkin aya. Sabab khutbah mah intina materina khusus keur dina ajaran agama. Intina naon? Biantara teh nyaeta
nyarita hareupeun jamarea hartina biantara nyarita hareupeun jamarea ngajelaskeun masalah-masalah anu umum. Nyarita hareupeun jamarea ngajelaskeun masalah-masalah anu umum. Syaratna naon? Nu biantara aya jalma nu nyaritana, aya jalmi oge anu ngadangukeun ngana. Upami urang ena nyepengan mik, salona dihurungkeun, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di paineun urang teu aya sasaha. Biantara sanes-sanes. Eta mah latihan biantara. Kukituna hidup singartos biantara sareng pidato teh eta keneh dina inti nama nu ngabentenkeun biantara mah ku basa Sunda, pidato mah ku basa Indonesia. Aya biantara nu sifatna umum nu tadi ku Bapak tos jelaskeun, aya oge biantara nu sifatna khusus. Tadi nu tos jelaskeun ceramah, khutbah eta mah khusus ngajelaskeun ajaran-ajaran agama. Dicekapkeun sakitu heula materina teu kaeng panjang teuing. Ku Bapak video ieu disarengan ku file Word, file ketikan, ku hidup dibuka, dirangkum diserat dina buku catatan bahasa Sunda. Sanaos diajarna sapertos kieu tapi anggar catatan mah kedah aya. Margi insyaallah sasasih, dua sasih, tilu sasih kapayun urang bakal lebet normal ka ieu sakola. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.